Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng ngabandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Kumaha sarehat sadayana lonya? Alhamdulillah urang ayeuna tiasa petupang sora patepung dangunya sareng Mang Dedi anu nuju medarkeun karangan Amburos dina judul carios nyatana Jakarana nu ayeuna baris di Paluru bagian anu ka 80 lonya. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka 88. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsana kaayaan Mbah Wadrowi harita ngabagi tugas mareparentah ka sakabeh murid-muridna sangkan maluruh nu jadi musuh-musuhna cenelnya. Monrek upload kumaha atuh lajenganana langkung bos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana asal upload can urang tinggalkeun heula dina umumna mah lembur Sindang Sari khususna Mbah Wadrowi jeung sakabeh anak buahna insyaallah kaharep tangtos ka sampeur deui. Ayeuna urang pusirkeun heula urang nyaritakeun deui kaayaan di Pasir Nangsi nyatana indung bapak kukutna Jang Jakarana teh mangalo. Mangsa alam harita teh beurang di lembur atawa di padumbukanana Bah Dirga Katut Ambu Asti nyatana lembur Cinangsi tempat padumukan Bah Dirga jeung Ambu Asti harita teh wanci pasosore ngan rada beurang keneh saeutik di buruan imah anu tempatna datar jeung lega teh tapi ieu ku tetangkalan Bre aya hiji tantungan mojang anu kerhut het latihan jurus ai gerakanana kesit panon meuni rancingis sok sanajan eta istri atuh ukur make papakean anu kawilang basajana atawa sederhana samping lereng katempona meuni geus belel atawa sekar layu kabaya anu dipakena oge sarua geus belel. Tapi anehna teh atuh teu matak ngurangan kana kagelisanana da eta mojang teh tayalian iwani arum rengganis anu kiwari geus aya kana sababaraha bulanna cicing di imahna Abah Dirga samalah geus teu asa-asa ku si Ambu mah Nyi Arum teh geus dianggap anak pituin wae teu jauh ti dinya atuh aya salasa urang lalaki anu geus kolot kenang tung weh tayalian ti Bah Dirga anu keur anteng ngawaskeun atawa nyakseni ka Nyi Arum anu keur hut het latihan paroman katempo meuni marah mae bangun anu bungah reueus kanu jadi murid khususna ka Nyi Arum nu karek oge sababaraha bulan tapi edas ayeuna geus katempo pangabisana cukup lumayan lamun sing dibandingkeun jeung sababaraha bulan anu ka tukang-tukang nya teu rek kitu kumaha atuh da pungguh hampir unggal poe
harita Nyi Arum sok dilatih dipeuseuh ku Abah Dirga. Ya kete ya geus calakan. Teu salah lamun manehna jadi murid aing. Sakitu mah geus lumayan, pangabisanya cukup pikeun ngajaga diri mah. Jiganya moal macakari uang aing ieu. Bah Dirga ngagereneng ngomong sorangan. Bari jeung teu leupas panon mah melong ka Nyi Arum nu harita keur hotel latihan silat. Naon Abah? Moal mata kariwang teh dedengan kami mah kitu bieu teh. Nya ai siemu itu. Datang teh sok tara bebeja nya nyaon teh. Kanyahoan aya gigireun ulah sok kitu teh ngaheuheuras teh. Ih, ngomong teh sok babeurit, lain ngaheuheuras ngareurewas meureun. Maksud ge kitu omekeun ku maneh itu. Oh nya. Ambu datang teh buat tara bebejanya. Sok reuat. Nya jama sejen saha atuh Abah, apan ka dieu mah arang langkaya nu datang. Ari lain jelema anu ngadon ngalah suluh jeung ngalah hoe mah kaluweung ganggong ka itu kat tongoh. Eta oge ngan ukur ngaliwat teh anu nganyang atawa nyimpang. Kunaon make suri? Geun bae kada aya nu nganyang ge. Pan aya si Nyai nu ngapoe baturan urang. Naon sarba anu tadi moal mata kariwang teh cing kami bejaan. Maksud deh si Nyai ayeuna moal mata kariwang sabab pangabisana tuh dulu. Tuh halus gitu tuh gerakanana gitu. Lumayan geus aya kamajuan cukup lah pikeun ngajaga diri wae mah. Sok beradeu ku ambu tuh urang pecak pangabisana ku Abah ieu nya. Ret atuh harita Bah Dirga kana suluh kai anu meunang meulahan. Atuh dicokot terus harita dijunjungkeun ku leungeun katuhu sarta ngan sakilat belewar. Eta suluh teh dibalangkeun ti kajauhan. Nu diarah teh Nyi Arum anu harita keur nukangan. Hiuk eta suluh kai teh nyeleber atuh rek ngahanca kana punduk Nyi Arum. Tapi eda cenah kayaan kitungan sedat Nyi Arum harita malikeun awakna bari jeung ngaheubatkeun suku katungguna dipake mapan eta suluh teh. Uluh tuh ya. Kadieu teh kunyanye, Bu. Memang eta suluh teh ngacalang menikeun ka jauh. Sabar keur kitu hiuk suluh kai datang deui bakat ku tarik sorana ngahiung. Ayeuna mah pas rek di ngahanca kana sirah Nyi Arum cenah. Tapi Nyi Arum kacidak pisan atuh kesitna. Alhamna sameme suluh datang sakilat awakna juralitkeun ka tukang sabaraha juralit. Meuni jiga anu hampang himping. Awakna jadi hampang hiuk keplos. Eta suluh teh teu keuna kana sasaran. Tapi teu cukup ku kitu sakilat atuh Abah Dirga. Cilong atuh luncat. Rek bari jeung ngayunkeun pereupna arek ngahanca kana beungeutna Nyi Arum. Hiuk kilek keplos. Nyi Arum rikat atuh ngagiwarkeun awakna. Ya aya. Halus pisan Nyai. Abah mabunga pangabisa hidup ayeuna teh geus kacempo.
loba kamajuannya nya cukup geus sakitu mah keur ngajaga diri lamun isuk atawa pageto lunta ti dieu. Jiganya Abah jeung si Ambu da moal ngarasa hari luang morenan. Cek Abah direga. Ngomong kitu ka Nyi Arum bari jeung teu penuh ku rasanya tisa urang kolot kanu jadi anak. Nya barang ngadenge omongan Bah direga kitu mah hareet Nyi Arum harita ngareret terus nyampeurkeun ka si Abah katut si Ambu anu harita keurna rangtung. Rasumuhun Abah, alhamdulillah ayeuna katiasa abdi tos seueur aya kamajengan sadayana ku ayeuna jasa salira Abah sareng Ambu anu parantos saat mamparin pitulung ka abdi sadayana ku abdi katampi sareng katadapisan mugi kasayan saira Abah sareng Ambu dibalas ku Gusti Allah nu Maha Kawasa Abah. Geus Nyai teu kudu ngomong kitu ka Abah jeung ka si Ambu. Margi Sabab ari silih tulungan mah geus jadi hiji kewajiban sadaya ge pikeun urang masalaku umat manusia. leres pisan Abah kahartos ku abdi oge Abah. Nah kawilang sopamina abdi bade maluruh pun bapa kali pun biang kawidian maksudnya Keke dengan teh kawidian saupami abdi bade maluruh pun bapa kali pun biang tos lami tetepang beli kumaonan keke kitu geningan budak jambu naon Nyai dedengan teh hidup rek maluruh indung jeung bapa dedengan Ambu mah si Ambu nanya bari jeung teu ka Nyi Arum mun rek upload dongeng leres pisan Ambu leres pisan margi abdi teh tos lami tetepang sareng anjeunna asal upload nya duka di mana sareng kumaha ayeuna. Nyi Arum hari tengah ruk sabab beras inget kan jadi indung bapana anu geus lila teu panggih Sarabah kumaha cenah si Nyai teh maluruh indung bapana nyamuana naon kitu kumaha lamun panggih deui jeung jalma anu jaraha teh Nyai hijab boga pamaksudan harupa kitu mah nyampek teh teuing Abah mah moal ngahayangan ya memang geus kitu kuduna hijab teh masih boga indung jeung bapa anu kudu dikeangan sabab naon sabab geus tangtu kolot hijab oge ngarasa hariwang da geus memang lila hijab teh aya di dieu teh cabingan kade geus di jalannya hijab teh kudu hati-hati jeung kudu bisa ngajaga diri. Insyaallah Abah pang-pangnya mah bisi parang panggih deui jeung anak buah si Badrowi nu tangtu maranehna teh masih keneh nareangan ka Nyai cu. Rasumuhun Abah kahartos pisan insyaallah abdi atuh bade hati-hati tur iatna Abah. Teh iraha tuh hijab arek indi teh So pami kawidian mah ku Abah sareng ku Ambu bade dinten anjing we margi abdi teh tos teu sabar hayang gerapanak sareng pun biang kalipun bapa Abah. Nyaon kitu ge nya ngan Abah masyarupa we ati-ati di jalan. Ku Abah oge jang pasti di dinyan di jurung ku pangdoa sangkan hidup aya dina kasalamatan. Amin. Sumuhun hatur nuhun Abah. Nah, atuh lamun Nyai init mah
Geus pati we ambu teh bakal leungiteun berenang. Tah bakal leungiteun duaan deui we si Dana teh jeung si Sarbah eueuh batur. Cek si ambu ngomongna bari jeung Cumalimba. Cenah naon teh? Baung anu berat bisa ditinggalkeun ku Nyi Arum teh. Da puguh si ambu mah ngacida pisan nyaahna jiga ka anak pituin we. Emu takana nyaros kitu. Da abdi oge moal joledar pami abdi tos pendak sareng pun bapa kalipun biang mah. Tangtos abdi bakal engal-engal ka dieu deui ngawartosan ka Abah kali ka ambu. Geulih nyai nya syukur ari kitu mah. Kade-kadenya hidup ulah miceun ulah miceun ka ambu nya. Sabab kana ieu teh geus asa ka anak sorangan. Ambu teh bunga hidup aya di dieu teh peperihun si Ujang anak ambu atuh geus lila latang sarta teu kanyahoan ayeuna teh di mana ayana. Gitu cek si ambu Rasti ras inget ka Jakarana anu jadi anak pulungna anu geus lila lunta indit ngalalana sarta teu kadenge beja-bejana acan. Barang ngadenge kana omongan si ambu kitu Nyi Arum jadi heran sabab salila aya di imahna si ambu jeung si Abah can pernah ngadenge nyebut-nyebut anu jadi anakna si ambu teh ku Nyi Arum mah. Atuh ngadenge kitu pok Nyi Arum harita. Ambu saha anu dimaksud ku salira teh? Nyi Arum tumanya baun anu penasaran. Anu dimaksud ku ambu teh si Ujang anak ambu hiji-hijina. Ayeuna teh teu di mana da geus lila lunta ngalalana ningakeun kolot di dieu. Samalah lamun inget ambu mah sok nalangsa teh kumaha ayeuna nasib da anak ambu teh. Si ambu ngomongna bari jeung carinakdak. Ningali jeung ngadenge kitu bah diri gampok harita geus ya. Mbok cek kudu dipake ceuri keun bae janya kurang ngajung ke oge geus waktunya bakal baik sorangan. Ya moal pohoeun atuh kana balik mah aeh ku kawas peyuh atuh kaya kuan teh. Cek Abah dirga harita ngabeberah kasih ambu sangkan hatena ulah ngarasa sedih. Harus pisan tuh ambu saha tuang putra teh jenenganana nyawa maniawa mama nawianana ku abdi tiasa sakantena di paluruh. Kitu cek Nyi Arum ngomongna Daria sarta bogannya tarek sakalian maluruh anakna si ambu Rasti. Ari geus apal mah kana ngaranna meureun sugan jeung sugan we cek pamikir Nyi Arum mah panggih. Ieu kieu teh nyai ari anak ambu teh saurang jajaka wakna jangkung dadang sambada kulitna bersih rupana kasep. Ari buukna teh rada jabrig ti heula mah sarta sok mamake iket barang bang semplak we. Pokona anak ambu mah kasep geranai yo. Gagah jigana cocok lamun jaga jadi salaki hidup teh. Si ambu ngajelaskeun ciri-ciri anu jadi anakna ka Nyi Arum ditungtungan ku Nyi Kikik seuri. Nah si ambu meni bebeakan ting si Ari Muji teh anyakna nya heueuh atuh. Anyak urang mah kasep dibandingkeun jeung domba aduh mah nya ieu mah nyeh atuh. Bah dirga ge mairan kana omongan si ambu bari jeung nyarenge. Yo dengekeun Sarbah lain muji pedah anak urang sorangan. Ambu mah nya da memang heuh kitu kanyataanana anak urang mah kasep sia teh. Jantan kitunya putra ambu teh kasep nanging saha atuh jenenganana? Nyi Arum nanya deui da puguh hatena beuki ngarasa penasaran. Aingana nama anak ambu teh Jakarana. Jakarana ngadenge si ambu nyebut ngaran anakna Jakarana da eta mah Nyi Arum ngajeuh ngan teu loncat sabab seutik oge teu nyangkas
Teu nyangka lamun seubah dirga jeung Amburasti teh tetela kolot ngajak karana. Leng atuh Nyi Arum teh ngahuleng sakapeung sok nyarene seuri terus ngahuleng deras inget kana mangsa-mangsa anu geus kaliwat. Dina mangsa manehna mimiti munggaran panggih, dina mangsa disalametkeun tina ceklan si Jupri teh. Jakarana harita pernah nyebutkeun ngaran indung bapana jeung ngaran tempatna padumukanana. Dina mangsa ditanya ku Pakuwu di lembur Sindang Sari. Nyai, kunaon menina gebog eta bangun anu heuras reuas wawuh jeung anak ambu. Si Ambu nanya lalaun bari jeung noel kana leungeun Nyi Arum anu keur ngahuleng. Ambu, abi teh kantos tepang sareng pameget anu gaduh jenengan Jakarana. Samali abi teh kantos disalametkeun ku anjeunna. Nanging saeutik oge teu nyangka upami anjeunna teh tuan putra. Nyatang tue moal nyangka atuh Nyai. Nyabahnya Nyabah jeung si Ambu oge dia macan pernah ngomongkeun ngeunaan anak abah kahijab atuh. Tapi nyabungah we anu aya abah mah lamun heug Nyai teh wawuh deh kanyak abah geura. Ya mun teh panggih deui sugan kitu betang tuh deh mau disaha-saha atuh kitu ceuk Bah Dirga. Jika nu ngojok-ngojok jeung neuteub atuh ka Nyi Arum anu beungeutna pias. Ngadenge omongan salakina ok atuh si Ambu. yo sarbah geuningan geus burit ieu teh we ya ieu ka ditu tuh Nyai geura beberes ieu teh heula sigana malila deui oge geura magrib pamali awewe mah cenah ulah aya di luar dina mangsa wanci sareupna pamali cikolot oge cenah we ya ka ditu. Leres pisan mangga tuh Ambu. Bah di kantor lingi atuh ku abdi. Di kantor geura kacai kedo. Dia sagalian pangampikeun ayam nih. Indung anu borontok sekalian jeung anakna bisa diakan cara. Mangga Bah mangga. Leos Nyi Arum atuh harita. Gura-gura giru indit muruka tukang bari jeung rada bungah dina hate. Padahal macan puguh canaon. Terus ngampikeun hayam bari jeung rektor bebersih cenah lantaran harita waktu tegas memang nyedak kembang saburit. Angin letik nah liuwir hawa geus mimiti karasa tiis menikeun kanyecep kana awak. Kawantu eta tempat teh geus deukeut-deukeut ka pagunungan. Sanggeus sawatara waktu Bah Dirga atuh jeung Amburasti nuturkeun terus duanana arsup ka jero imah. Sabab keayaan alam memang geus mimiti reup-reupan. Sora jangkrik juga nu ngarti kana keayaan alam. Gaang nya kitu keneh jeung cari cangkas geus mimiti reang di sarada. Jika nabae ngabagiakeun datangna mangsa alam peuting di pasir Nangsi. Tasugri para wargi, urang jojo ringkasna mangsa dina ieu carita. Panjangna peuting teu kacatur kocapkeun geus. Berang deui we. Dina mangsa isuk-isuk mata poe geus mencorong teu beulah wetan. Cahayana hurung gumobiarnya angan sakuliah alam. Dina kayaan kitu Nyi Arum harita teh geus sagedangdan. Papakean meuni saringset teu beda we jiga lalaki make carana pangsih deung jeung baju kampret bodas. Bedog ponok ngagantung dina cangkeng belah kenca pamahanan ti Abah Dirga cenah. Keur sakalian ngajaga diri bisi aya mara bahaya di perjalanan. Abah kalianmu ayeuna abdi badana dawidi kanggo milaripun bapak kalipun biang
Nunut pidoana mugia sagarupi pamaksadan aya dina kalancaran sareng kasalamatan Abah. Insya Allah guys, didoakeun ku Abah Cecu. Bra, rek indit mah cekudu hariwang geus pasti ku Abah oge hejab didoakeun su. Kade sing di jalan sing caring-cing pageuh kancing, sing syarikat pageuh ikat, sing ati-ati jeung kudu bisa ngajaga diri. Nya nai sarua we ku ambu oge didoakeun pisan. Sangkan gancang bisa panggih deui jeung anu jadi kolot di dieu kade. Omatnya ulah poho kambu nya. Alhamdulillah ambu, hatur nuhun Abah kali ambu. Insya Allah sagarupi piwejang ti salira sadayana ku abdi tangtos diestokeun sareng tangtos moal hilap ka Abah kali ambu nu parantos ageng jasa ka diri abdi ambu. Nya atuh sageus kitu mah Nyi Arum hardak keneh cong ngunjungan ka belah direga jeung ka si Ambu Rasti. Nu saterusna ngaleos indit ninggalkeun lembur parang pasir nangsi dianteur ku paneuteub dua kolot anu nangtung atuh ngajaranteng ngawaskeun Nyi Arum nepi ka ngilsna ku pengkolan. Kasuri para wargi cag urang tunda heula kaayaan si Abah jeung Ambu nu mangkuk di pasir nangsi. Insyaallah kaharepna tangtu kasampeur deui ayeuna urang puseureun perhatian nyatana kana lalampahanana Nyi Arum. Hadita teh wanci geus seberang, mata poe geus beuki luhur karasa hawana panas hareudang bayeungyang kana awak. Di jalan satapak anu nurungtung mudun jeung luak leok ungkal pengko. Aya hiji tangtungan mojang anu keur lumampah meninga geuning, lengkahna gancang semurusuh nu teh lian Nyi Arum rengganis anu geus anggang ninggalkeun padumukan imah si Abah dirga. Sakapeung leungeunna sok pakepis nyuai-nyuai gendang daunan anu ngahalangan jajalaneun. Sanggeus sawatara waktu Nyi Arum jog-ajog ka hiji pasir, reg atuh harita eureun teu diuk, tapi anger bari jeung nangtung. Ya di mana itu nya? Cek kerasaan masa geus anggang pisan jeung geus teu ti pasir nangsi geus anggang ti Abah direga. Nyi Arum panuna rurat ret nitenan kayaan di eta tempat. Ret kabelah landih bareh katempo aya wahangan sorana Syekh ngaguluh hawar-hawar. Jigana teh kabayangkeun caina herang ngagenyas, katojoku cahaya mata poe. Pating gurilap herang mata kresep jeung mata kuas. Geek Nyi Arum harita diuk dina jukut anu gompok panuna nyawang kablebak. Ngawaskeun cai wahangan anu ngagulidan maju ka hilir. Geuningan di landeuh mah. Di landeuh teh aya wahangan caina muni herang bangunna teh ngagenyas. Jigana matak sagala mun seug aing manih heula. Ngarah teu hareudang bayeungyang teuing awakna. Nya meni oge kadinya heula aing. Cek Nyi Arum berijung nangtung terus lumpang muru ka landeuh atawa mudun. Maksudna ada kajungju kawahangan teka catur lila jalan lantaran aya ngaran-ngaran mudun mah lempang teh sok rada gancang nyaho-nyaho geus tepi weh ka kanuna
kasih wahangan reta kenca rekan kakatuhu Nyi Arum tete lawas pada tur iatna bisi ayan lalaki teh atawa jelema orai teh anu marati atawa naon we sato-sato kalajengking atawa naon terus atuh harita Nyi Arum teh nyalingker ka tukang batu nu gede terus cat cucur pakaian ngalaanan papakaian terus mani mending usai we juga nurek dikawinkeun. Tekung silila Nyi Arum geus rengsek sarta gancang di baju deui menikeun karusuhan. Sang geus rengsek jeung tarapi Nyi Arum kalacat atuh hanjat ka darat. Terus atuh leumpang deui deuk neruskeun lalampahanana neangan raratan anu jadi kolotna. Tapi edas mangsa cekap waktu cukup cag para pemirsa ye carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana insyaallah mangga dibales neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-81 na lo nya. Atuh nuhun lo kumaha dupi perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.